manco deui mararanco. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan dulur pemirtub salam baktos kasadayana mugi adanget ayeuna sapa paosna aya dina sehat lahir tumekaning batin. Oge salamina aya dina rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Alhamdulillah tepang deui sareng simkuring pun RT Uya sejak neraskeun deui hancak dongeng Sunda dina jejer carios atanapi judul Jaka Picung jilid kadua bagian anu kadua. Atuh ieu dongeng hasil karyana atanapi karangan Kang Asep Mulyana BE. Mugia ieu dongeng sing ngajantenkeun hiburan kanggo dulur pemirtub sadayana. Kalihna ti eta dina lebet ieu carios tangtosna aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa. Kajantenan tur karakter mugia ageng sihapuntenna. Nu salaresna mah ieu mung carios dongeng nu saestuna. Oge teu kendat ngaturkeun nuhun kasadayana dulur anu parantos subrek, share sareng komena. Mugia janten cukang lantaran kanggo kamajengan budaya dongeng Sunda. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu dongeng urang kawitan. Yuah manco. Be, nah hari maneh kalah kunyam-kunyam we siga dukun lepus. Sok-sok sia ka dieu babal. Santana nu terus sentak porongos ka Pak RT. Ari Caapai mah sanggeus labuh alatan disuntrungkeun teh can bisa nangtung kusabab tuurna karasa nyeri. Aduh dulur Caa ari maneh karek anyar panggi nah habet kitu ucapan teh naha teu disekolakeun ku kolot maneh euy. Eta si koek geuning karek jadi RT ge meuni gede hulu hayang teu asup helm sia. Tema santana nyerenteng ngaheumbatkeun leungeunna niat rek ngagaplok ka Pak RT. Ari Pak RT mah harita teh geus waspada kana naon anu baris kajadian. Saranteng hiuk leplos. Bener pisan harita dampal leungeunna santana ngalayang nyasar kana beungeutna Pak RT. Orokaya harita Pak RT sakilat ngagiwarkeun sirahna atuh serangana santana ngakan angin. Aduh cang nah bet kitu ari maneh jelema tawa joreg siga nu kesurupan ku obor-obor we. Itu si kerte koek kalah nyebut juri ka dewek nah ieu lain teh bosan hirup hiya atuh geus kitu mah santana teu micieun waktu nu satuluyna nyebrut narajang kutajongan jeung teungeulan anu nyasar kana dada jeung beungeutna Pak RT. Ari Pak RT mah da puguh teu bisa kana ilmu silat manehna teu bisa ngagiwar jeung teu bisa nadah kana serangan nu antukna teunggelan jeung tajongana santana keuna kana sakujur awakna Pak RT. Hiuk beledak jebrot des. Aduh bangkieung cungkal gebru harita awak Pak RT ngagebru nyusuk kana taneuh garing. Ari santana ningali Pak RT kitu teh lain ngantep kalah rek terus nyiksa da puguh atuh santana mah jelema balaweng saha kadua gaplok. Dina kaayaan kitu santana keur ngahulangkeun sukuna nu rek najong kana dada Pak RT. Bapak geuning nu datang teh bari ngagabrug ka Pak RT taya lian ti anakna Pak RT anu ngaran Sari. Kabeneran balik ti pancuran neng Sari teh ari santana mah nu tadina rek nyiksa Pak RT harita mah kandeg sabab ningali aya awewe geulis pisan awakna sampulur kulitna koneng umyang taya cawadeunana. Harita nyampeurkeun ka Pak RT bari ngagabrug. Aya awewe amboeng cudem ieu mah meuni gelis kitu kabogoh de akmal kitu bae rek dibawa siah ku uling mah rek dicieun pamajikan geura kitu ceuk geurentesna hatena santana. Bari panona teu ngiceup-ngiceup ningali kagelisanna Neng Sari. Hei saha ari maneh nah habet nyiksa bapak kuring ceuk Sari bari cengkat nyerenteng nyampeurkeun ka santana nu harita masih keneh olohok bengong ningali kageulisanna Sari nu awakna sampulur awakna pepel karesepna deak mah jeung cep ajis eta mah.
Sok-sok ngomong. Naon kesalahan bapak kuring? Kalah molohok wes siga nu deblo siap pengecut. Wes cantik marah nih Jangan marah atuh sayang. Cantik, kita bicara yang baik yuk. Temal santana harita bari ngadeketan ka Sari. Geus kitu mah Sari ditoel gadona bari ulungah elenge siga kuda nu keur beger. Ari Sari mah harita teh teu tahan ku amarahna cerot nyeduhan kana beungeut santana. Dasar bancis ya. Cek Sari harita teu anta parah deui ngan gaplok we pipi santana dicabok. Ari santana mah manehna teu ngagiwar saeutik ge. Tapi ngan sagilak awakna Sari geus aya dina tak-takna santana. Atuh geus kitu mah ngan berengbeng we Sari dibawa kabur ku santana. Ari Pak RT nu tadi keur ngagoler ayeuna mah maksakeun hudang bari gegerowan kanu jadi anakna. Aduh Cari, weh, udah dibawa kemana sih Jurik? Tolong, itu budak goreng ayana nyolek atau tolongan, aduh, kalian aruh wegi jelema. Gitu cek Pak RT bari ramisak. Atuh geus kitu mah hampir kabeh warga di eta lembur pada daratang ku sabab ngadenge sora nu menta tulung. Ari warga mah barang nyaho kana masalahna harita keneh sawareh ngagarotong Pak RT dibawa ka imahna. Oge nu sawareh deui niat rek ngudag ka Sari nu keur diculik ku santana. Opo kela barudak rek kemarana eta teh. Cek Aki Atan meh ngahalangan ka sakabeh warga nu rek ngarudag ka santana. Nah Ki, siga nu ngahalangan wae haliki ya. Itu Nyi Sari yang nyulik. Bener Ki, itu Nyi Sari keburu jauh hati Ki. Udah gedebes gedebuk derejang. Kurang kabeh teh kudu caping ngudakeun antop da moal jauh deudeu engke ge Nyi Sari mah balik deui ka imahna geura aya nu ngenteurkeun. Temal Aki Atan nyari tanah tandes ku sabab keyakinana geus manteng kanu kawasa. Si Aki mah piraku tadi udah ngatu Ki. Kumaha mun Nyi Sari teu balik deui? Aduh lebar coba perawan keneh Nyi Sari teh. Ha bener Ki. Bener pisan Ki. Cek sakabeh warga siga nu teu percaya ka Ki Atan, tapi lila kalilaan mah sakabeh warga percaya kana ucapanna Aki Atan. Terus urang sakabeh warga kada kumaha teh Ki? Ieu kabeh tig rek garudag mah. Ngan tong lulumpatan siap bisi cilaka lempang we katebeh kaler gitu. Temal Aki Atan harita bari ngaleos niat rek balik nuju ka imahna Pak RT disusul ku sakabeh warga ngaleos niat rek ngudag Nyi Sari. Dulur pemirtup kaum dangu sadaya atuh sateuacan sim kuring ngalajengkeun ieu dongeng. Anu sakumaha biasa sim kuring bari ngabsen atanapi kirim-kirim ka dulur sadayana anu sami manco dina acara konten dongeng Sunda RT. Anu kahiji nyaeta Kang Dadang PLN atanapi Kang Dadang Listrik sareng Teh Lilisna Wilujeng Manco. Oge Kang Dadang Gunawan sareng si ibuna Cep Dede Darusman security Rumah Sakit Al Ihsan haturan Wilujeng Manco. Kalihna ti eta nyaeta Bos Konveksi Rahayu 78 Teh Nengsi sareng Aherina Neng Ayu sareng Neng Rahmana haturan Wilujeng Manco. Oge dilajengkeun ka Pak Haji Nandang Ari atanapi Pak Haji Ari sareng Ibu Hajah Widana Sakulawargi Wilujeng Manco. Toko Nur sareng Pomini Mas Ari haturan Wilujeng Manco ye dilajengkeun ka Bapak Omay atanapi Komarudin Soleh sareng Ibu Bidanuruna haturan Wilujeng Manco. Oge kasadayana warga Jawa Barat Bandung, Cimahi, Padalarang, Subang, Sumedang, Tasik, Ciamis, Pangandaran, Purwakarta, Banten, Bekasi, sadayana ka warga Jawa Barat anu sami manco kana konten dongeng Sunda RT. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya atuh supados teu nyangkolong kana waktos ieu acara dongeng urang lajengkeun. Yua manco. Aduh Ki,
kumaha ieu itu budak oreng. Cek Pak RT nanya ke Aki Atan nu karek nepi ka imahna Pak RT. Tenang we RT tuh hariwang deunaan gege aya nu nganterkeun cik kadieu nempo enak awak nu tatu teh. Temal Aki Atan anu satuluyna nyabak kana awakna Pak RT anu tadi keuna ku panyiksa santana. Nya Aki rek tenang kumaha atuh itu budak kuring diculik Aki mah ngaran hare-hare we. Bu RT nu keur diukna kursi mairan ucapanna Pak RT. Ari Aki Atan mah harita teh jongjon tungku bari bibirna kunyam-kunyem mapatkeun doa kan kawasa tegesna ngajampe awak Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridho kamat lubi'ati li mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya syafi'al amrod. Amin ya rabbal alamin. Ya inum caina. Atuh geus kitu mah Aki Atan pamitan rek balik ka imahna. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Cag urang tuna heula carita Pak RT anu tas dijampe ku Aki Atan. Ayeuna urang caritakeun deui encir nu geus capek leumpang nanjak bari luak lieur disabudeureun eta leuweung. Anu geus rada deukeut ka sisi lembur dina kaayaan kitu. Encir ke leumpang harita kadenge aya sora awewe nu jejeritan nuju ka pelebah jalan anu keur disorang ku encir. Eta aya sora awewe kenaon nya jejeritan kitu nu keur loba duit kitu atawa nu keur ehem-ehem. Cik bejaan ete kaya ka cicing wae si ete mah. Nah mamawa ka kuring sok-sok we terus atuh da dina peran lagi keur ngadongeng. Nah hanya kalah ngajeukecan ka dieu nyumput heula Encir harita ngomong sorangan bari hatena tetep ngerasa aneh aya awewe nu jejeritan. Atuh geus kitu mah encir nyalingker nyumput heula kana rungkun daun kiri nyuh bari nyerangkeun kana eta sora awewe. Beuki dieu beuki deukeut eta sora beuki eces kadengena ku encir. Tolong rek dibawa ke mana sia kamran Iking sia maneh moal aya nu nulungan wah main bisa nulungan lah Kitu nu kadenge sora ku encir. Atuh ari encir mah harita teh boga pamadegan yen eta awewe teh meunang nyulik. Geus kitu mah encir teu miceun waktu. Corela jeleng celegedeg. Harita encir geus aya di hareupeunna santana nu keur manggu sari. Hei duo. Nyaon eta maneh jeung mawa awewe di panggung kitu nya awewe eta teu bisa leumpang atawa kumaha lumpuh. Encir bari lajag-lejeg leungeunna japlang halangan santana. halik sia beke tong halangan jajalaneun bisi dipengos ya Kang tulungan kuring Kang buru tulungan Sari meh tatarejal hayang lepas dina pangkuana santana. Ari santana mah harita teh ningali encir ngahalangan jalan. Sari nu keur dipanggu diecagkeun heula. Geus kitu mah santana pok nyarita ditujukeun ka encir. wey jalma beke penek rek naon siang ngahalangan jalan bosan hirup maneh teh Santana bari muncereng huntuna kekerot panona molotot ka encir. Ari encir mah sikapna tenang teu kapancing ku ucapanna santana. Jawab heula cuy. Jadi uing nyanya ka maneh bek mawa awewe siga nyumunyang maok nya bener. eta si demplu kalah malik nanya mun heueuh dewek maling ya awewe teh rek naon sia maneh hei mana atuh teu tingali teh naskah teh poek hei maneh cicing heula tuh di ditunya awas sia mun kabur dipaehan sia ku dewek. Temal santana nu satuluyna neta sari mundur heula bari ngancam. Geus kitu mah santana singkih bari mesat bedogna. Geus kitu mah pok santana ngomong deui. Oh mun kitu mah sia maneh beke hayang jadi pahlawan kaberangan nya meureun teu nyaho sia dewek nu ngaran santana jawara ti pakulonan. Hehehehe.
Nah eta awewe bet dipaing atuh kolotnya nyangan men kayak kuan teh bet siga ubrut weh kumaha dewek we sia pipiluan teuing kana urusan dewek maneh mah kudu di kieu ya meureun atuh geus kitu mah Santana nyebrut narajang bari ngahumbatkeun bedogna rek nyasar kana sakujur awakna encir. Ari encir mah katingali sikapna anger tenang bari ngagerendeng ngadoa kanu kawasa. Be nyahanya jaya mah teh kah nyeug bismillahirrahmanirrahim Gusti utang jayungan abdi yeuh mayunan jama anu boga sikap sega setan kitu encir nu satuluyna sarua masang kuda-kuda rek nadah panarajangna Santana pencah heula dong. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya atuh nu akhir nama Santana teu micieun waktu terus narajang ka encir. Hiuk lap plos Harita serangan Santana ngan ukur ngakan angin sabab ku kacepetana jurusna encir ngakiwar ka belah kenca. Weh pining maneh bisa gelut euy Emangnya maneh hungkul euy nu bisa gelut teh? Be kalah nang tang sia rasakeun ye hiya geus kitu mah Santana narajang deui bari ngabubat babitkeun bedogna tapi encir mah ngan saukur ngagulak-gilekeun awakna sabab ceuk pikirna eta lawan teh ngan saukur boga kawani hungkul saperti hana harita Santana keur ngaheubatkeun bedogna rek ngadek kana sirahna encir ari encir mah harita teh ngagilek ka belah kenca bari ngasupkeun tonjokanna keuna kana iga burung Santana. Hiuk gilek plos dayak dak sampoyong hiuk cedak pangkieung aduh nya euy bet ngageung kitu siga munying jongkol weh weh kira ge kitu tong wara atoh sia ceuk Santana harita bari rumahmu sabab tonjokana encir lumayan tarik jeung nyeri nu keuna kana dadana geus kitu mah Santana ngorejat deui niat rek narajang ka encir. Hiya Sok lah cik Jawa Cikugeon teh mana kah polontongnya we siga nu heueuh Ustad Muhyi ge Jawa ti Banten Cikulon teu polontong siga maneh euy tema encir harita bari nangtang ka Santana. Ari Santana mah beungeutna katingali burahay tandana ambek ditangtang kitu ku encir teh. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya nu satuluyna mah Santana terus ragot tarung jeung encir. Santana nu terus ngahembatkeun bedogna ti kaanggangan katingali abrulan warga nu tadi ngudag harita geus katingali nepi. Barang tepi ka eta tempat sari harita lumpat nyampeurkeun kana abrulan warga bari pok nyarita, Mamang ceuk sari harita bari ngagabrug ka salah sahiji warga geuning eta teh pamana sari nu ngaran Mang Ayi. Alhamdulillah nyi teu kunaon nyi ari itu saha asa apa nu keur tarung jeung jalma nu nyulik nyai teh? duka atuh Mang da tadi teh ujug-ujug ngahalangan jalan sigana rek nulungan abdi. tuh Mang jelema nu nyulik sari teh ayeuna mah urang tewak yuk sararea ceuk salah saurang warga nu katingali ambek ningali Santana. ulah jang urang lalajoan heula we tuh geus sok tingali ku maneh jang katingali nu nyulik si nyai teh kades ceuk Mang Ayi bari panona ningali ka anu keur tarung antara encir jeung Santana. Nyata bener pisan harita Santana malik kaserang ku encir malahan ayeuna mah bedog dina leungeunna geus ngacleng. Hiuk lap plos geduk des celeng. Aduh harita Santana ngerepeng leungeunna ku sabab katimpu ku encir bari bedogna ngacleng. Dina kaayaan kitu dina mangsa bedogna Santana ngacleng bari muringis nahan ka nyeri encir ngarangsek narajang niat rek ngahujanan ku pandeungeul kana awakna Santana. Hiyak hiuk bledak jebrot tengak jebrot dayak dak geduk des aduh dayak dak sampoyong bangkieung gebru aduh. Santana harita awakna nyuksuk kana taneuh garing bari humarurung nahan ka nyeri katingali dina irungna kaluar getih. Geningan sakitu euy kabisa maneh teh kah ngomong we siga nu betu sok sia hudang banci
anjeurkeun deui tuh awewe itu teh nu diculik ku maneh si kakolotna buru. Ceuk encir bari ngodomang niat rek nyokot bedog santana nu tadi ngaceleng. Ari santana mah katingali lalaunan nguniang hudang bari luak liuk. Geus kitu mah ngan berengpeng weh lumpat kabur ka tebeh kulon. Sabab ceuk pamikirna encir teh rek ngaroga hala ka manehna jeung geus teu untupan ngalawan encir. Ari encir mah harita teh teu niat rek ngudag malahan manehna mah luak liuk neangan awewe nu tadi. Geuning barang encir ningali di dinya teh geus loba jelema bari kabeh nyalampurkeun ka manehna. Kacapi deui coy. Jang hatur nuhun nya. Geuning jang encir nya nu baheula ngelehkeun si Agus bedog teh. Nuhun Kang. Ceuk sari ponok ucapanna sabab masih ngarasa reuas kana kajadian nu tadi. Ari jang encir teh rek angkat ka mana atuh bet aya di dieu. Mohon encir ngan abi mah Kang. Ai pamaksadan mah bade angkat ka Curug Cigenta. Mung abdi bade nyepangan heula aki acan bari ngaso heula istirahat Itu bari ameng. Tema encir bari narima pangajakna sakabeh warga sasalaman. Geus kitu mah silih wanohkeun ari sari mah katingali panonna terus melong ka encir sabab ngarasa aya rasa anu beda ka jalma anu geus nulungan ka manehna. Nuhun Gusti, jisim abdi parantos disalametkeun kalayan syariatna ku jalmi eta. Kitu ceuk gerentes hatena sari waktu harita dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Atuh sanggeusna saling wanohkeun mah harita encir diajak ku sakabeh warga pikeun unggah heula ka imahna Pak RT. Sakabeh warga ngarasa atoh sabab ayeuna panggih deui jeung encir nu geus 5 taun lilana teu panggih. Gancangna carita encir geus nepi ka imahna Pak RT. Ari sabagian warga mah geus baralik deui ka imahna sewang-sewangan. Harita encir meunang pangbagea khususna ti keluarga Pak RT jeung sakabeh warga Pasir Nyempil. Aduh, taya deui basa nu utami iwati ngucapkeun rebo-rebonoon kajang encirnya sabab geus bisa nyelametkeun anak abdi. Sawangseuna Pak RT kade eta mah syariatna dan nu nyalametkeun tuang putra mah angin Allah. Hehehe. Nya jang rupa-rupa wae atuh bet aya jalma nu kasurupannya rek maling si Nyai sagala. Amang mah asa aneh biasa ge aman kajongjonan ke jang tinggalkeun heula nya ku mamang mah niat rek pakaulan rek mencit si Jalu sekalian urang dalahar di dieu ngariung ceuk Mang Ayi harita cengkat dina diukna. Niat rek balik heula ka imahna rek mencit hayam itung-itung pakaulan kanu jadi alokna nyaeta sari nu geus salamet tina mara bahaya. Kea Mang bade ka mana cuk Mang teh encir meh nahan ka Mang Ayi nu rek cengkat dina diukna. Aduh nya atuh ye do kemana engke deui we mencit ayam mah tekuat yang dahar ngariung keur masih Jalu di ditu teh baturna urang pencit we urang dalahar di dieu kea Mang ancosan heula sakejap nah rek naon jang ayeuna mah waktosna seep acung ke deui we lah jang encir mah hanas manco waktosna seep dulur cak urang tunda heula di handeuleum sieum mangsa datang urang sampeur deui. Insyaallah dina waktos kalayan channel anu sami ye dongeng urang lajengkeun deui kanu bagian katilu jaka picung jilid kadua. Simkuring pun RT Uya amit mundur amit mungkur bobot sapanon carang sapakan bila jembar hapuntenna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernios.